Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana. Mugia urang sadayana sehat walafiat. Alhamdulillah tiasa patah pandai sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang medar ngeunaan cisindiran. Tapi satu ajana urang pedar heula kompetensi dasarna. Kompetensi dasar nu kahiji, memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur teks, aspek kebahasaan, dan fungsi sosial puisi cisindiran. Kedua, mengekspresikan cisindiran dalam bentuk tulisan dan alisan dengan memperhatikan struktur, deskripsi, dan lempeng kalimat. Mangsi cisindiran teh dihadap ieu aya video ngeunaan cisindiran. Yuk, urang nyakseni. Ka Bandung kuring ka Bandung. Jadi kermarema kaduhum kuring kaduhum terjadi di manehna jalan-jalan ka Ciamis balikna ka Cipanas Dewi meuli geulis hanjakal babari panas cepat mana itu aja Siswa-siswi sadayana tadi urang postingan contoh cisindiran ya. Cisindiran dina bahasa Indonesia mah disebutna pantun. Ayeuna satu acan urang medar deui urang tingali tujuan urang diajar cisindiran. Nu kahiji bisa memaham hakikat cisindiran kalian bener. Anu kedua bisa ngidentifikasi warna cisindiran kalian eces. Anu katilu bisa ngidentifikasi struktur teks cisindiran kalian bener. Anu kaopat bisa memaham kana fungsi sosial cisindiran kalian eces. Anu kalima bisa nulis cisindiran dengan rupa-rupa media kalian kreatif. Eta tujuan orang diajar cisindiran. Salajengna orang langsung pedang ngeunaan hakikat cisindiran. Naon sih cisindiran teh? Cisindiran eta salah sahiji karya sastra wangun ugeran atau puisi anu kauger ku wangun jeung Purwakanti. Cisindiran asal kecapna tina sindir, nu hartina omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun jadi tetogmol. Bisa diartikeun kakitan basa atau ceritaan anu dibalibirkeun atau henteu togmol. Ciri-ciri umum cisindiran aya 5. Ya, nu kahiji unggal pada cisindiran diwangun ku bagian cangkang jeung isi. Naon pada teh? Pada teh sami sareng bait ya. Jadi unggal pada atau unggal bait cisindiran diwangun ku bagian cangkang jeung isi. Anu kedua, reana pada lisan cangkang sarua jeung reana pada lisan isi. Pada lisan sami sareng baris. Biasana ada papi pada mah sama dengan bait. Pada lisan sami sareng baris. Reana pada lisan cangkang sarua jeung pada lisan isi. Pada lisan cangkang dua, janten pada lisan isina oke, sebelah pada lisan. Anu katilu, umumnya cisindiran teh diwangun ku opat pada lisan. Iwang ti pawangsalan ngan dua pada lisan. Jadi lamun aya pertanyaan, naon jenis cisindiran yang pawangsalan? Cisindiran mah diwangun ku opat pada lisan, pawangsalan dibangun ku dua pada lisan. Anu kaopat, jumlah 6 dina unggal pada lisan reana sarua. Nyaeta aya 8 enam. Namun enam teh nyaeta suku kata. Di bahasa Indonesia mah nya disebutna suku kata. Enam sarua jeung suku kata. Lain engang mah sabangsa sato nu sok nyeureut nya. Anu kalima, ciri-ciri umum nyaeta sifatna boga isi silih asih, biburu atawa sesebret nya. Biburu teh sarua jeung nasehat, sesebret sarua jeung ngelujon atawa banyol atawa heureuy. Ayeuna urang milik kana wangun cisindiran aya kabagi jadi 3. Anu kahiji paparikan, anu kadua rarakitan, anu katilu wawangsalan. Dina video ieu ibu bade ngabahas 2 heula ya, paparikan sareng rarakitan heula. Paparikan unsur utamana dina Purwakanti, pamila rakitan aya kecap anu dibalikeun ya. Jadi ciri rarakitan teh aya kecap anu dibalikeun deui. Tapi lamun paparikan ciri utama teh unsur utama aya dina Purwakanti. Purwakanti teh naon sih? Purwakanti teh suara vokal anu sarua ya dinu akhir kalimat.
Iya di dia aya contoh fungsi sosial sisindiran lah. Fungsi sosial sisindiran sabaraha eujeun eusi ya eusi sisindiran kabagi jadi 3. Anu kahiji diuruk teh nyaeta mapatahan kana hal anu benar. Anu kadua eusina silih asih. Maksudna mikannya ka papada jalma. Anu kadieu eusina sesebret. Bisa jadi heureuy, zion, kritikan kana hiji hal atau lelucon. Ayeuna urang diajar heula ngeunaan rarakitan sareng paparikan. Ieu contoh rarakitan. Anu eusina piuruk kenal mamatahan ya, piuruk sama dengan mamatahan. Sing getol minum jajamu nungguna nguatkeun urat. Sing getol nyiar ilmu nungguna dunia akhirat. Di dia aya sabaraha pada hiji pada sami sareng bait. Tiap pada aya opat pada lisan sami sareng baris ya. Ciri-ciri sisindiran aya cangkang aya eusi ya. Di dia di pada lisan kahiji pada lisan kadua ieu kalebetna cangkang, pada lisan katilu pada lisan kaopat kalebetna eusi ya. Terus ciri-cirina jumlah enamna aya 8 si kurang eta ya. Sing getol minum jajamu nungguna nguatkeun urat 8. Sing getol nyiar ilmu nungguna dunia akhirat 8 ya. Eta ciri-cirina. Ya contoh salajengna nu usina silih asih. Silih asih sapanjang jalan soreang moal boleh diaspalan. Sapanjang tacan ka sorang moal boleh diakalan. Anu katilu sesebret. Sesebret teh sami nyaho? Sami sareng heureuy atau banyol ya. Karasaan malamayang teu nyaho caketrek leuweung. Karasaan koneng umyang teu kano teu nyaho caketrek hideung. Moha sih caketrek hideung teh hideung pisan ya. Tadi tos jelas ya ngeunaan rarakitan ciri utamana aya kecap anu diulang. Kecap di kalimat kahiji cangkang diulang deui di kalimat nu katilu eusi. Di dieu contohna naon? Sing getol minum jajamu, sing getol nyiar ilmu. Ya, atau di sindiran salajengna nu sapanjang jalan soreang moal boleh diaspalan. Sapanjang tacan ka sorang moal boleh diakalan. Ya, rakit teh hartina sapasang. Ya, jadi aya sapasang aya kecap anu diulang. Anu kadua contoh paparikan. Paparikan teh kumaha sih? Paparikan teh parik teh hartina teh deukeut. Jadi padeukeut sorana. Jadi aya purwakanti anu padeukeut sorana. Contohna kahiji eusina piuruk pasti sindiran teh nya. Kaulah nyiar kapiting ngocok endog bogodasna. Ulah sok liar ti peuting osok loba bogodana. Tinggal di dieu aya sabaraha pada lisan? Aya 4 pada lisan. Hiji pada aya 4 pada lisan. Tinggal purwakantina. Purwakanti di kalimah kahiji cangkang sami sareng kalimah katilu eusi. Kaulah nyiar kapiting ya tungtungna ing ulah sok liar ti peuting. Sami sareng purwakanti anu kalimah kadua ngocok endog bogodasna ya. Sami sareng purwakanti nu kalimah kaopat dina eusi osok loba bogodana ya. Jadi paparikan teh hartina parik teh padeukeut sorana nya dina tungtung kalimahna padeukeut purwakanti dina. Antara purwakanti kahiji jeung katilu. Kalimah kahiji jeung katilu. Terus kalimah kadua sareng kaopat. Jadi contoh silih asih. Paparikan silih asih ya. Tangkal menjeh sisi lamping, tangkal putat ka ibuna. Hate bungah teu tanding nampi serat ti kituna. Ieu nu katilu sesebret. Sesebret teh naon hartina? Banyol ya. Nyumbang piring dina rakit boboko wadah bakatung, lain geuring ku panyakit kabogoh direbut batur. Sami ieu kayaknya juga sami 8 pada lisanna 4 ya. Ayeuna
kumaha pusnapun sadayana engke dina video salajengna urang diajar ngeunaan wawangsalan. Di video ini ibu patos ngajelaskeun heula nya ngeunaan wawangsalana. Sakitu heula pedaran sesindiran ti ibu pancen kanggo tugas ayeuna pancen juga kanggo ayeuna nyaeta jieun hiji poster sesindiran dina kertas anu geus disadiakeun. Jieun sesindiran ku nyamira nya. Naon berarti patokanana aya 4 padalisan tiap kalima aya 8 ya purwakantina anu sarua ya. Kitu sapedaran teh ibu.